dulur-dulur kemonesan kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Lila-lila mah orang rudet oge ku beurit mah Kumaha deh? di imah pare sakarung pinung tinggal cangkang nahungkul Oh, terus kumaha? riet anjir ku beurit geus dikumahakeun atuh engrin wae gitu ku urang. Ulah diengrin, Brat. Karunya ngaluk-aluk eta yang hirup eta. Ya heueuh sih. Pernah ganggu anjir penting oge nepikeun ka teu bisa sare urang. Cing gurudug na para eta ampun deing. Ya, lamun beurit diengrin kabeh. Meureun tumpur, Brat, beurit teh. Seungeun nu salahna mah bawa saurang. Di dinya. Terus udah kumaha tuh urang? Ya. Maning damai tewak we hiji cek urang mah, Brat. Sok ditanya baik-baik. Nah, Capak ya aki-aki. nah caprak. Ya, Brad. Mingkeun. Si tewak tanya ya. Sok ditanya. Tangke teh lamun teu ngomong wae, Brad. Kecet yang sukuna ku meja. Kayak bakal ngomong. Moa ebah. Lain maling hayam, lain pan beurit teh. Parah ieu aki-aki ieu anjir. Waing disiku wae gitu ya anjir. Nah, di mah diomongan teh ku kolot teh. Ngabejaan urang mah karunya. Beungeut ngabejaan anjir. Ya. Beurit eta digencet di dong soskuna ku meja. Terus lamun misalkan ngomong aing bakalan ngarti. Pan moal meureun aing ngarti bahasa beurit ge henteu. Anjir parah ieu aki-aki. Dirempag anjir. Udah aki-aki ieu ku aing nu kudu ditemik mah da anjir leuwih musingkeun ti beurit. Mosi aing. Jadi berarti enak lah aja mah. Mana? Lah aja dangdutan dinya di si komeng aja. Malah embung. Aja orang mah. Sila euy itu dangdutan euy, resep euy, anda euy. Ulah ai. Urang kumaha deh? Ayeuna mah gawat. Gawat kumaha? Cenah ge tipe tingginan ulah aya hiburan dangdutan. Coba geran ye lamun aya nu udud nya arek joget. Eta teh ulah ek dipaehan cenah ih. Nyer. Rek nyadar aing ieu. Bi. Henteu kitu konsepna bi. Maksudna anu joget eta anu euker ududna dipaehan heula. Lain jelema anu joget terus diparaehan bi. Parah aya bi aing. Lain kitu bi. Henteu kitu. Udud nu dipaehan. Ya. Nya karaja atuh bibi ge atuh lah ai kitu mah. Teman-teman mah anjir. Aing masalah deui wae. Manterin wae yuk. Antar ka mana? Ieu benerkeun undangan salah deui geura. Aing mah. Salah kumaha ieu teh? Urang teh geus sababaraha kali ngomong. Keluarga urang mah 5-an. Piraku ieu ditulisna segenap keluarga besar tuh. Kan di dieu geus puguh tah 5-nya. Oloho nya gimana nyieun undanganna? Ampun teuing. Ya. Nu boloho mah lain ieu sia teh. Lain nyieun ieu lain. Maneh nu boloho mah. Nah, hayangna kumaha? Erek seganjil gitu. Kumaha sia teh? Cik hayangna kumaha nya? Nya aya 5 mah ganjil meureun mak. Astagfirullahaladzim. Ya mau maksud segenap ti dieu teh. Keluarga maneh erek 7, erek 8, erek 10. Segenap sia teh. Lain angka maksudna mah. Seluruh atuh sia teh. Astagfirullahaladzim. Saruana pisan mah. Kalah nyarekan di ka urang teh. Nah saruana sia. Kan saruana sia ka urang. Ngarekan bolo ka urang sia teh. Jung omekeun jung, disengserikeun paling sia. Jung atuh jung omekeun sia. Arek sorangan aing mah indit Pisan, benerkeun kolot teh. Alhamdulillah, Brad. Aceng mah teu kosi meuli beas. Ayeuna mah kurbah teh beas ayeuna apal sorangan. Nah, kebagian beas raskin.
Boro-boro tidak sama pengalaman. Bangsa raskin gitu mah coba merentengeun nah, Brad. Ya terus Alhamdulillah nate budak, Brad. kumaha? Menang beasiswa. Jadi aceng tuh kasih meuli beas kemah. Unggal poe budak menang beas di sekolah. Anjing. Urang beas cenah ti sakola. Nah, ai si saroceng. Ya. Beasiswa bukan berarti eta budak dibere beas ku sakola. Beasiswa teh eta teh tunjangan untuk anak yang berprestasi. Jadi henteu kudu mayar ka sakolahan. Gratis sakolana. Henteu dibere beas saroceng teu. Barahanya si saroceng ieu. Ampun teuing. Atuh anggernya aceng kudu meuli beas keneh. Henteu kudu meuli beas. Meuli gaplek we atuh ceuk urang mah. Sarua wae anjir ngadahar beas di dinya mah anggar we balat nih guys ya. Adah anjir saroceng ya. Ampun teuing. Lain asan di tempat-tempat pakai baju hidung wae warna sejen di. Ubi. Cari aman we ya mah. Resep urang warna sejen oge sebenarnya mah. Kan pamajikan sok teu bisa euning nyeuseuna anjir sok kamuntahan. Padahal bejaan geura mun meh nyeuseuk minum anti moh heula meh teu kamuntahan. Nah, jadi leos kainya anjir. Lain olab, lain utah, Bi. Maknya anya nuker nyeuseuk utah. Bibi. Kamuntahan maksudna luntur warnana terus kanu sejen. Lamun misalkan warna bodas ya. Dihijikeun jeung warna beureum. Kan jadi bodas teh jadi aya warna beureuman gitu maksudna. Henteu olab henteu. Henteu olab. Yuk orang nu hayang olab mah ngobrol jeung bibi. Capak we aing ampun. Lain orang mah bra ieu anjir barusuh teh cager-cager nya saminggu. Geus diobat can. Geus aing kularutan mah. Di warung geuningan aya nu ditinjuh nih ngaborebes. Anger we anjir ripu barang dahar. Salah atuh di dinya mah. Panas dalam, murah obat warung. Ada di mana atau di apotek pan teu nyaho urang merekna naon anjir. Komo deui obat di apotek. Tatanya geura kasih ieu hayang cager panas dalam mah. Ya. Lamun hayang cager panas dalam di dinya, murah duduk we sok geura. Anjing. Entah gitu konsepna kosim. Lihat lain masalah panas terus diduduk we terus jadi iuh. Dina jero beteng pan nu panas lagi teh. Ku aing disiku wae gitu ya si kosim ampun teuing. Nyeri deui. Ampun di dinya rempah-rempah teuing kosim. Parah anjir. Mak, ai mana eta kalakurek dianggerkeun bae mali robah. Nah, geus robah bi orang mah. Ah keun tadi bapak mana gegerendul cenah maneh loba hutang ka warung ngajuk we hayo terus. Tah heueuh eta bi perubahanna teh. Pan dieu nya ai baheula mah urang teh sok panganjukeun ku kolot nih. Heeh. Tah ayeuna mah urang geus bisa nganjuk sorangan bi. Oh, nya syukur atuh mo ari kitu mah alhamdulillah bibi ngadengena. Heeh.